Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak dinten ieu? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Barudak dinten ieu urang diajar ngeunaan ngagunakeun basa lemes. Kita akan belajar mengenai menggunakan bahasa yang lemas dalam bahasa Sunda. Biasana upami urang nyarita ka jalma saluhureun anu tacan wano, urang kudu ngagunakeun basa lemes. Make sopan santun atawa tata krama pikeun ngahargaan jalma nu diajak nyarita. Biasanya jika kita akan berbicara kepada orang yang lebih tua umurnya atau kepada orang yang tidak begitu kita kenal atau belum kita kenal, maka kita harus menggunakan bahasa yang lemas. Menggunakan bahasa yang sopan santun sesuai dengan tata kramanya. Untuk apa itu kita lakukan? Yaitu untuk menghargai orang yang kita ajak berbicara. Nah, contohnya seperti percakapan kemarin ya. Jadi ketika ada seorang siswi melakukan wawancara dengan seorang bapak-bapak, tentunya harus menggunakan bahasa yang lemas. Ayeuna urang tataan basa lemes anu digunakeun dina bacaan wawancara Pak Dudin tukang kembang. Kecap-kecapna nyaeta. Sekarang kita akan memperhatikan bahasa lemas yang digunakan di dalam bacaan wawancara yang berjudul Pak Dudin tukang atau penjual bunga. Kata-kata yang digunakan yaitu icalan. Nah, ini bahasa lemasnya ya, icalan. Bahasa biasanya artinya adalah jualan, dagang. Janten. Jadi, artinya jadi. Jenengan, artinya ngaran. Kaetang, saharti jeung kaitung. Kanggo, saharti jeung pikeun. Kawit, saharti jeung asal. Kenging, saharti jeung meunang. Lami, saharti jeung lila. Majeng, saharti jeung maju. Mangga, saharti jeung hayu. Nah, jadi yang di sebelah kirinya seperti icalan, janten, jenengan, kaetang, kanggo, kawit, kenging, lami, majeng, sareng mangga mangrupikeun contoh kecap-kecap anu lemes atau basa lemes. Berikutna, salajengna atau berikutna aya kecap meser. Saharti jeung meuli, mira saharti jeung murah, mugi-mugi saharti jeung muga-muga, mung saharti jeung ngan ukur, ngagales saharti jeung meuli, ngarerepot saharti jeung ngariripuh, nyalira saharti jeung sorangan, pangaosna saharti jeung hargana, panginten saharti jeung sigana atawa kawasna, permios saharti jeung permisi. Kecap abdi saharti jeung kuring, awi saharti jeung mahal, bade saharti jeung arek, bingas saharti jeung bunga, cekap saharti jeung cukup. Dilebetkeun saharti jeung diasukeun, dinten saharti jeung poe, dugi saharti jeung tepi, dupi saharti jeung ari, hoyong saharti jeung hayang. Nah, jadi yang di sebelah kiri merupakan contoh-contoh kecap anu lemes yang biasa digunakan ketika berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua dari kita atau orang yang memang baru dikenal. Ya, silakan dicari artinya.
artinya kalau memang ada kata-kata yang tidak dipahami artinya di dalam kamus. Ayeuna urang asup kana pancen atawa tugas. Mangga dibuka link kuisis nu aya dina Classroom kanggo latihan soal materi dinten ieu. Silakan dibuka link kuisis yang ada di dalam Classroom untuk berlatih soal materi hari ini, yaitu mengenai bahasa lemes. Tetap semangat diajarna, mugia urang sadayana aya dina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu semangat untuk belajar dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.